Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Umi sadayana kumaha daramang. Alhamdulillah, hatur nuhun pamidaramang sadayana. Jangan lupa subscribe, subrek teh nya kada hilap subrek di channel Umi Aah Muhimbah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sound system gak usah pakai echo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar nuangna dibarasehan, duka tunduh, duka lapar nu ngajawab salamna sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba ngajawab salam teu tamat kabeh. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ibu, Bu, araya, aya ibu-ibu nuker galau aya. Aya ibu-ibu nuker mikiran salakina teu usaha. Aya nu keur teu boga duit. Aya nu boga hutang. Eta nu tarik ngajawab berarti eta teh nu gede tanaga. Alhamdulillahilladzi a'ala nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifaq wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jang duduk jang. Jangan berisik, ibu jangan berbicara. Da ieu teh kan tos wengi urang deg-degeun ngajina. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amaru bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis la ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Diawali ku awasan takbir sadayana. Malam ayeuna malam yang sungguh luar biasa pinuh ku barokah. Mudah-mudahan kabarokahan ti Allah dilungsurkeun ditamplokeun ka keluarga panganten, ka keluarga sohibul hajat umum kangge urang sadayana. Aminan atuh. Ayeuna teh maleman Idul
Adha enjing bade netepan sunat Idul Adha sok urang takbir heula sasarangan sadayana Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu acan dilanjut yuk ibu orang moskeun heula salam ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang sangat mulia, baginda yang sangat luar biasa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa. Mal aya nu tiasa nyafaatan ka umatna iwati mantena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk sasarengan maoskeun salam ka mantena Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah, ya Rasulullah. Raqat aynaya syauqan wali taibata darfata isqan fa'ataitu ila habibi fa'da ya qalbu warifqan. Raqat aynaya syauqan wali taibata darfata isqan fa'ataitu ila habibi fa'da ya qalbu warifqan. Salli ala sadayana assalamu alayka ya keluarkan ibu Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah, ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghari hira ta'allaq yabki yas'al khaliqahu fa ata'ul wahyu fa asraq. Iqra iqra ya Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah, ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nu dipihormat MC penertib wanci panata calagara mun barudak ngora bahasa Inggrisna nyebutna Master of Ceremony. Nganini urang dia yakin moal ngarti eta teh bahasa Inggris, nini masuk nyebutna protokol. Geus we lah ibi amih babari Master of Ceremony teh teu beda jiga good morning selamat pagi bujur morning enak sekali. Nu dipihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus Kang Ustad ieu anu parantos nelpon ka abdi wasilahna abdi tiasa ka dieu ngalangkungan sohibul hajat pihak Kang Ustad. Doakeun ibu mantena 10 tahun ngabina rumah tangga teu acan dipaparin keturunan. Barokah maleman Idul Adha jamaah nu hadir di dieu lebih dari 40 orang. Mudah-mudahan Kang ajengan Kang Ustad guru urang sadayana ku Allah enggal dipaparin keturunan. Iya robbal yakinkan sawae anu acan dipaparin keturunan ku Allah rumah tangga sanostos lami lamani alima ataita wala mu'tiya lima manata. Wabil khusus Kang Ustad mudah-mudahan sok keureuyeukkeun produksina ti ayeuna Kang Ustad tong eureun we tiap puting. Subhanallah. Nu dipihormat kersana Bapak Kepala Desa, alhamdulillah masih keneh ieu kepala desa tos 2 periode luar biasa memimpin desa Tanjung Anom. Pami telepat Bapak Kepala Desa teh paku namina Padara leres
nu manu ieu kan ya mun alhamdulillah itu tah tos 2 kali abdi tepang sareng ayeuna ti payun nuju acara ayeuna di dieu 2 kali tepang sareng kuwu Tanjung Anom alhamdulillah ngan mere duit mah ka abdi encan pernah. Subhanallah memang ya kepala desa Bapak Dara sangat ajib luar biasa mimpin desa Tanjung Anom lamun abdi nyebatkeun Tanjung Anom ibu angkatkeun panangana bari peureupeun kieu siap sadayana awas lamun teu diacungkeun leungeunna berarti bau kelekna so, lamun abdi nyebutkeun Tanjung Anom jawab ku ibu bari kieukeun peureupna angkatkeun juara siap siap Tanjung Anom juara keheula keheula Tanjung Anom juara Bapak Dara kieukeun ibu lamun abdi nyebatkeun Bapak Dara jempol ibu acungkeun kieukeun naon jawabanana ajib naon bu sing tarik naon ajib lamun abdi nyebatkeun Pak Ustad ieu guru urang kieukeun deui pandanganna naon ibu jawabanana cakep naon bu nah lamun abdi nyebutkeun hutang tunjukkeun curug ibu kitukeun bayar siap siap oh rek dicontohan heula Tanjung Anom juara ke heula Tanjung Anom juara Bapak Dara ajib Pak Ustad cakep hutang bayar sok ibu Tanjung Anom kaluhurkeun bah kaluhurkeun si abah mah dagara tekan teu kieu atuh kalah molohok jika nu bogoh kitu ka abdi Tanjung Anom awas bari nyora bah bari nyora Tanjung Anom tuh itu mah henteu cing kalah udud gitu Tanjung Anom sakali deui Tanjung Anom Bapak Dara Bapak Dara Pak Ustad hutang tarik kada tungtung subhanallah atur nuhun doakan ibu Bapak Kepala Desa mimpin Tanjung Anom tos 2 periode mudah-mudahan paku sing panjang yuswana aminan tuh nu dina hanapeun tangkal si Ece teu amin keheul teh ka paku udara mudah-mudahan paku dipanjangkeun yuswana ditambih barokah yuswana Pak Ustad muga-muga tambih barokah ilmuna sing tambih barokah rumah tanggina muga-muga Pak Ustad tambih istrina dari hormat tekalangkung Bapak RT Bapak RW wabil khusus abdi moal tiasa tepang deui jeung urang Tanjung Anom tanpa ada dia abdi moal bisa deui netep ka Bapak ka Ece abdi moal bisa dipelongkeun ku Akang ngan untung nate ieu nu melongkeun meni karasep loba nu mirip artis komo itu nu hanapeun tangkal buah mameni mirip si Tukul yakin Bapak abdi moal bisa kieu deui moal bisa kumpul malam ayeuna tanpa ada beliau siapa beliau sahibul hajat Bapak Kadus Wasiman ieu nu ngonang abdi nu ayeuna rek mayar abdi hah saha oh Wasim ai cek abdi saha ieu oh punten bu abdi teh can tuang sok palelol gitu kata mah ku Pak Wasim can ditawaran tita tadi ge iya Pak Wasim oge panganten kayak lah ai pangantena aya teu oke di situ aya susul bisi keur eunuk-eunukan dina ranyang oh itu aya keur dipoto ca subhanallah raja sehari nu geus geulis ge panganten mah digelis-gelis nu geus kasep nya dikasep-kasep itu panganten karsana Neng Runeng tih Ananda Runeng tih sareng saha teh sarukina Ian per mana tenang cepian karunya tuh meni geus guling gasahan kitu da tita tadi ge ka abdi teh ngaWA wae paku cepian teh ti isu keneh bahkan Bu Haji cenah muhun engke bade ngisi pangawasan di abdi muhun ieu saha abdi cepian panganten naon cek teh cep kade Bu Haji mi HP ngaji tong lila kaget kan abdi berangkat ge encan geus di WA majarkeun teh tong lila cenah paku ngaji ditaros ku abdi kunaon cepian tong lila jawabna make pantun singkat pokna kieu cek cepian punten Bu Haji ping cak ping toke popeng hulu momotoran hayang geura mecak peuting engke bisi kaburu kotoran cek naon jang sari sia jiga nu ngarti ah cing urusan bapak maneh eta mah subhanallah ibu yeuh cepian sareng Neng Runeng tih malam ayeuna teh ibu bade bulan madunya beda jeung urang bulan alaeun oh, bisi teu percaya jang ke intip itu panganten mah engke tengah peuting rek cerdas cermat
naon ari cerdas cermat cerbodas cernikmat gitu. Si eta mah juga ngerti kae. Aduh. Tuliskeun ilmu teh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Asah. Naosna tong dilami-lami lah Bu. Iya tos jam 10:30. Kapan perjalanan Pangandaran ka dieu teh tebih. Abdi enjing gaduh kewajiban karosan sunat Idul Adha, Idul Fitri oge sami, istri sok dipisahkeun, abdi kedah ngaimaman gitu. Jadi ana teh kudu engal-engal angkat deui wangsul deui ka Pangandaran. Coba enjing begitu rengse sunat abdi kedah berangkat deui ka Sumedang acara ba'da asar wios teu naroskeun oge. Tuh, lah ngajina urang singkat padat melekat, nu penting ibu balik ti dieu tong poho mawa ilmu anu manfaat. Berkat-berkat weh. Atuh pantesan abdi tadi di ditu panggih jeung barudak sagede kieu. Mawa keresek, si horeng keresek nate berkat pamere ti Pawasim. Ngan eta budak gaya mawa berkat bari sosolawatan. Waya bari maca solawat sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat. Hanjakal gening saeutik meureunnan dilegleg ustad. Astagfirullah. Hancur hatiku. Ngaji encan geus dipitnah ku budak. Naon cing dajang eta dibaca sholawat cenah Bu Haji. Eta hartina geuning kitu. Nya tuh da cenah Bu Haji mah ustad mah sok loba berkatna ari abdi mah saeutik. Tong protes yang wajar dari mu balik mah gede gawena. Itu ngan kamari mah abdi ngaos di Bogor Ibu subhanallah panitia pohon teu mere berkat. Eta datang ke bumi abdi ke Pangandaran kan caroge abdi teu ngiring Bu. Salaki abdi teu beunang ditanya baud dicarekan malah ku abdi. Kunaon sih teh baud wae? Disangka abdi tas ulin peda balik teu mawa berkat. Teu percayaeun ieu tong nyarekan ka abdi panitiana pohoeun teu mere. 2 jam ibu abdi pasea jeung salaki. Mataklah punten Pawasim abdi mah daripada balik ti abdi kudu ribut jeung salaki mending ribut ti ayeuna jeung Pawasim. Pantos kebiasaan gitu Pak Wasim biasa kitu sok rebo ari balik di pangajian teh cenah Pak Wasim teh biasakeun we ti ayeuna subhanallah neng tuh rek mana rek ka kamar merenya cicing atuh panganten panitia teh keur nyawer panganten jeung riweuh rek ka kamar deui neng runeng tih Cep Dani saha oh Cep Ian jadi aya ngaran Dani di dieu teh Cep Ian neng runeng ti ibu bapak nikah gaduh tujuan dina ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ieu teh ayatna pi imaneun bahkan dikawalna ge kumin ari min teh tina sebagian kecil mina min li tab'id ba'id wa bayyin wa tadi fil amkina bimin wa qad tatil badil azminah. Ternyata Allah nyipkeun ka urang teh ibu serba berpasang-pasangan azwaja. Malah secara universal manusia sepasang, lain suami istri wungkul tapi luhur sapasang jeung handapna bantuan jeung sok sing tarik. Luhur sapasang jeung kaler sapasang jeung cicing jang. Tong ngoprek wetang kaleta. Cuman emang teh DP cicing. Jigana aya inung bapana kerjana teh cicing ya. Luhur sapasang jeung hanap, kaler sapasang jeung kidul, wetan sapasang jeung berang sapasang jeung aya genut aya hah? Peot aya genut aya begang aya bener aya hah? Atuh tong hapa juga kana pare aya bener aya peot aya jangkung aya penek ngan punten neng azwaja di dia sapasang suami istri berang jeung peuting ku Allah sengaja dipasangkeun sok sanajan manusia di alam dunia beda kahayangna rek manakeun eta cau geus kan cicing tong ngaganggu lah ya mudah-mudahan eta nu keur mere cau nu duaan sing husnul khotimah dua aminan cau eta nu duaan sing ditarima iman Islamna sing dihampura dosana kan beda lain jangka nu maot atuh kapan cerek maut abdi geus sarua si akang eta gerek maut deui ngan teuing saha heula gitu kalau dia mah duka paku ti payun maut teh duka abdi paneuri duka sabalikna abdi ti pangker paku ti heula ternyata ibu bapak manusia teh geuning beda-beda kahayang cek sabarek manusia
alam dunia ieu teh hayang berang terus cek sawarek manusia aya nu hayang peting terus. Tapi kenyataan sepanjang dunia ini berdiri, siang dan malam akan tetap silih berganti. Terus secara saintifis ibu bapak, lamun mah Allah nyiptakeun ke alam dunia barang wungkul tadi ganti ku peuting, maka temperatur udara akan naik di atas 1000 derajat Celcius sehingga bakal berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan api, hangus terbakar dunia dan isinya. Kitu deui sabalikna bapak, lamun Allah nyiptakeun ke alam dunia peuting terus tadi ganti ku beurang, yakin pasti bakal turun di bawah 1000 derajat Celcius sehingga bakal berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan salju ditutup ku lautan es. Bakulah darah jantung manusia takkan berdenyut lagi, pohon-pohonan takkan tumbuh, matilah seluruh makhluk yang bernyawa. Maka untuk menjaga musibah semacam ini ternyata Allah ngadamel hukum azwaja di Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Tuh geuning arapal albab nama sekolah balangah Pak ngawasna kadieu Pak melongna ka abdi bogoh bapak ka abdi henteu ajeun teuing da abdi ge henteu ieu rek ka mana geus baralik kitu. Oh ieu teh tukang organ jung da geus diburuhan. Awas pokoknya lamun sawah nu balik di dia cantamat aja sing dipegat jurig sia. Eta dipegat jurig sing nyusul ka imah jurigna. Azwaja di dia sapasang mah cep ayeuna ian ibu bapak suami istri naon sababna min angfusikum. Jadi atuh kasep cep ian bapak punten ibu nikah gaduh tujuan litas kuno supaya hirup urang tenang. Supaya naon cenah? Tenang, litas kuno supaya tentram. Ngan moal mungkin ayeuna rumah tangga ibu tenang, hirup ece tentram lamun teu aya modal. Naon modalna? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Cep ian neng runeng teh ibu bapak rumah tangga hayang sakinah, rumah tangga hayang tenang, nyaeta modalna hiji mawaddah, dua wa rahmah. Hiji naon Bu? Kurang tarik hiji. Oh, keluarkan sorana tong digem-gem dina tikoro bekaskeun bisi setruk hiji dua. Oh, sing tarik Pak bingung abdi mah ningali si bapak kalang ngahulang teu nyora ieu teh disebut ceng-celengan da usik. Hiji mawaddah, dua ek naros ka bapak Pak ari mawadah teh naon? Mawawadah cenah. Si bapak teu ngaji ya. Mawadah lain mawawadah, komo mawabas komo mawarandang. Mawadah teh Bu C hurufna hiji dua I tilu N opat T lima A sok hijikeun jadi cinta. Jadi naon? Cinta. C I N T A eta teh mawadah. Modal pertama neng runeng teh cep ayeuna ian. Cinta. Abdi rek naros ka ibu bapak. Ibu baheula pernah ngalaman bercinta? Hah? Pernah. Tuh si bapak tarik pernah. Cik akang jawab deui, apakah ayeuna akang cinta masih ada? Jujur jawab, aya keneh teh cinta? Aya, cek abdi bohong. Ieu nu ngajawab aki-aki pongpet. Nya ompong lepet deui. Nyebut ayeuna cinta masih aya, wadul bohong, Pak. Punten ieu Neng, ieu can nikahnya. Awas Neng. Pasti ieu Neng keur bercinta. Sedangkan lamun jelema keur mabuk cinta sok aya paribasa. Kalau cinta sudah melekat tai kotok terasa coklat. Kalau cinta sudah membara tai ucing terasa peda. Cek saha tai ucing terasa peda da anger geuning tai ucing marasana kumaha ceu. Tuh geuninganan apaleun. Ieu ge nyebut hasem. Berarti si ieu geus ngaletak ya. Si atuh buating pahit ya. Kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa supermi. Punten ya Neng. Yang namanya cinta cep Dani neng runeng ti tidak akan lama. Cep Ian Dani wahnya jadi inget kamang Dani ya. Neng runeng ti cep Ian bapak ibu cinta tara lila da cinta mah tara awet kunaon sabab cinta sokeuna ku seep lain setan. Sugan aya kitu cinta nu dahar setan. Cinta dileg-leg setan. Cinta masuk aya seepna.
Sabulan 2 bulan wajar yang namanya pengantin baru kealaman ku ibu bageula raja sehari meloman pertama asup ka kamar salaki jeung pamajikan balas ku meuni kersono geugeut salakina diciwit ku pamajikanna dan teu ambek dek tepikeun kagetihan ge kumaha cek salakina meuni kalah manja diasongkeun deui leungeunna iwit euy geuleuh padahal mah nyeri lah eta teh aduh nuju bobo bareng ibu salaki lilir terus ningali pamajikan bisi dicocok reungit setia nu jadi salaki dan masih ada cinta plok digebug ningali pamajikan dicocok reungit riot oskadon leuleus irek kade tapi ibu yo nih aki-aki mah tong meuli irek kapan ubar jag-jag teh kuku bima irek bu gitu di abdi kamari pahili eta salakina meuli irek pamajikanna meuli sayur rapot kan dina 2 gelas ari pek diinum salakina kalah nginum sari rapet pamajikanna kuku bima iya jadi teu bisa dipake pamajikan heuras salakina geger kunaon teu bisa si goreng nginum sari rapet subhanallah cinta masih ada tingali panganten yakin duh komo iya jalan sempit usung hujan hari panganten magening kemana-mana teh mani babarengan tidak mau lepas dituyun pamajikan teh tiga deblug labu meni manja atuh jatuh ge meni atuh cek salakina teh angun nah angun kikituannya cek abdi mah cacadelan ka mana letahna eta teuing leungit kitu ya Allah eta kana motor diajakan yang ikut yuk naik kana motor muntang kana cangkeng muntang tarik ngagejelig yang sakit gak abdi mah bu ayeuna lamun rek milu kana motor jeung salaki sok dicarekan tong milu sia berat atuh da kudu ngojek mah mahal mayarna sok atuh milu abdi muntang kana cangkeng da baheula mah tara dicarekan balah ku dititah sok kana cangkeng ieu mah abdi muntang kana cangkeng dicarekan tong kana cangkeng geura kunaon eungap ku abdi tadi pinahkeun lamun abdi teh kana tak-takno eta kalau beki ngambek aing mah sama orang salbutut ya Allah serba salah kana cangkeng eungap muntang kana tak-tak disangka mah orang salbutut atuh kana naon muntang ka tukang we kana behel dasar meureun nafsu mawa pamajikan ke hol ibu ngajalankeun motor tarik abdi labuh ragrag tina motor da muntang kana behel natas dilocotan can diterapkeun deui abdi ragrag ditinggalkeun bari dicarekan puas ya tah matak tadi ge tong milu cungcurungan popos sia puguh teu subhanallah ibu tidak ada cinta mata pun teneng ayeuna runang teh sepian tong ngagugu cinta karena gelis tong ngagugu cinta karena kasep itu salah awas neng boga kabogoh tong milih nu kasep boga kabogoh jang tong milih nu gelis tingali keturunan jeung agamana gelis teh gadis kene sok neng ayeuna tingali neuh payudara ge tingali mamah neng di bawah nangkarak nampuya kalah di bawah nyangkere kalah bahe di bawah ngarengkol keplok rek teu keplok kumaha atuh aja usalaki jadi teang antara kapangi hari pek teh nyumput na kelek ada susu SGM susu gantung manis eta teh Pak nya merekna Sulaiman lepet nyaman ya Allah gelis ibu ayeuna gelis teh panganten neng runeng teh gelis ayeuna da ibu ge bageula mah teu kieu ibu teh bageula mah teu peot gelis matak salaki bogokeun ningali salaki kasep bogoh da bahre toma kasep salaki teh kumaha neng runeng teh ayeuna tingali ditilik ti gigir ditetep ti hareup disawang ti tukang neng ge kitu sukan kawin neng hamil komo geus 6 bulan harianan geus 8 bulan mah parah diuk kieu teh na kursi kalah jiga ceng-celengan make baju kabaya lain pantas kalah jiga orai kadut ya Allah mata punten ya cepian tong ngagugu cinta ku geulis ku postur tubuh bentuk tubuh anu leungik dikeroyok pamajikan pasti bareuh geus bareuh patuangan komo 8 bulan di bawah leumpang teh kalah menikat ngageang jeung berat ngageang rek sare bingung kudu kumaha ieu sare kieu salah kitu salah di bawah nangkara kalah cangkeng nu beunang di bawah nyangigir sieun bahe di bawah nangkub sieun bitu nyarek teh bitu kumaha sok neng ajaran isukan lamun hamil hek sare nangkuban kalah jiga odong-odong juju lautan sok pamajikan nu keur hamil Pak 8 bulan hek nangkuban sarena ungklek-ungklekan kalah jiga odong-odong nu dihareupeun Indomaret geuning
ungklek geuning ungklek-ungklekan da atuh tarang jeung sukuna ngangkang nu antel mah beteng wungkul matak lamun ka baduk ku salakina muter jiga gangsing subhanallah awas tong ningali geulis tong ningali kasep geulis ayeuna kasep ayeuna tong ningali beunghar ayeuna mun salaki dan nu kolot harta banda lain menang usaha urang tapi niatan cinta karena al mahabbatan lillah bukan bahu berbintang ari bahu teh naon bu ning tali sok aya anu geus boga pangkat dan aya teh bajuna teh bintang 1 bintang 2 urang mah bintang 7 puyeur 16 obat sakit kepala bukan bahu berbintang bukan leher berdasi dasar jana S1 S2 urang mah S lilin ini palang 1 palang 2 urang mah palang kakan lah bukan leher berdasi kumaha dieu teh da poho deui bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati kayak heula asik-asik lah teu kaci cok boga salaki mending ngamai eta dasi ari pagawean korupsi teu kaci ibu bahu berbintang tapi teu punya hati kanu jadi pamajikan loba salaki nu ayeuna kumawasa kanu jadi pamajikan udud hayang karik ngepluk dahar hayang karik am baju hayang karik rap pagawean ngusep jeung gapleh buburuh tara aya nu kitu aya nah, kapan ieu tah tersangka cicing kapan urang mah korban ceu ieu teh kadekang ka pamajikan teh tong nyarekan tuh karunya baheula akang mangan ukur ngareuneuhan wungkul pamajikan ngahejeunkeun budak menang akang sabaraha puluh urat nu pejet nu pegat dina bubututan pamajikan akang nyeri teu bunga juru jujur tah mengpeung aya nyeri teu dengarkanlah wahai kaum-kaum yang tersangka ngajuru teh nyeri kerma geus hamil 8 bulan bu hese kitu kieu rek digawe pogong bapak mah mawa nu berat bisa diencangkeun bisa dituna ibu ngagegeun budak sajero 8 bulan rek nyeuseuh kagok kosok di PHP-keun heula ka salaki pernah henteu ya Allah Pak tingali 8 bulan ngandung neng runeng teh dikandung ku ibu naon ku ibu Dasim Wasim Daswi ibu pernah ngahejeunkeun budak pejet urat sugan salaki balas kunyah milu ngahejeun henteu pamajikan eta salakina milu dia cobrol boga budak keluar itu ge bro koneng keluarna ya Allah sok bayangkeun atuh 8 bulan awas ieu cep ayeuna ian bapak kita harus menjadi seorang suami yang siaga siap antar jaga harus menjadi suami setia tong dititinggalkeun kang pamajikan keur hamil 8 bulan teh bisi teu kanyangoan pecah ketuban bahaya geus pecah ketuban geuat bawa ka bidan nya pira kurek dibawa ka rumah makan ka warteg rek ngadon dahar baheula ge kitu ibu Daswi ku pa ayeuna Dasim ya Allah nuju ku pa Wasim ibu Daswi nuju ngahejeun teh nuju kaluar kesang leutik kesang badag kapan dicanak langsung ka bidan datang ka bidan cek bidan sok Bu Daswi naik kana ranyang cek Bu Daswi teh nyamuhun da kena kenteng maluhur teuing sok atuh Bu Daswi tarik napasna nya pasti atuh da tarik ka tamang mah Agustusan atuh gawat hejeunkeun eta budak ni tarik keluar ngahejeun terus tarik napas jangan menyerah eta rambut geus katingali padahal rambut Ibu Daswi keneh eta teh subhanallah ya Allah cok itu si akang bawa naon eta rek bawa naon kang eta mere naon tisu atuh da ieu ge aya tisu mah si akang balas we hayang ka dieu subhanallah bu capek teu ngajuru bu nyeri henteu matak waas kang tingali Ibu Daswi baheula ku Pa Wasim diusapan tarangna keur naon bu eta keur ngamelaan budak hayang lahir ka alam dunia taruhan antara hidup dan mati eta Pa Daswi Pa Wasim niupan tarang Bu Daswi cek Bu Daswi teh tong tarik teuing atuh kunaon bau cek kapan meutang nama bolos irung nama normal ya Allah eta Gusti teuing Bu Daswi
di harewosan bari diusapan tarana ku Pawasim. Cek Pawasim, tataanku melihat dia yang dicekam penderitaan, istriku sukar melahirkan, tangisnya sungguh memilukan, anak lahir ke alam dunia tapi kan ka Pawasim sabaraha budakna ya 2 tilu berarti 3 kali eta ngahejeun ibu Daswi, 3 kali ngajaran nyeri na ngajuru, tapi kunaon geuninganan teu kapok 3 ka hiji ka 2 ka 3. Ternyata Allah mere keajaiban Pak ka pamajikan Bapak lain ka Bapak. Tuh ka Bapak syukuran Pak boga pamajikan teh tas ngajuru bubututan pamajikan Bapak pejet tapi diberi keajaiban ku Allah 40 poe bisa dipake deui. Bener Cak? Da dipikir-pikir mah atuh sok pakarunya atuh nu dikaluarkeun ku pamajikan jeung nu sok asup ka pamajikan teh beda. Gede keneh nu kaluar daripada nu asup. Nu kaluar mah gede gondrong. Anu asup leutik botak geura Cok. Ya Allah, tapi Allah mere keajaiban geuning. Aya nu 5 hasilna produksi teh komo ajengan mah salosin. Kapan aya ngaran ustad mah usaha tara anak deres Cok. Subhanallah, matak dia sok neng. Jangan cinta karena rupa, jangan cinta karena harta, apalagi karena jabatan. Orang yang punya suami bukan karena dasi, bukan karena bau berbintang, tapi yang didambakan suami yang punya hati. Suami yang punya balik deui ka pamajikan. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu. Halis teh kan sok di maskara, Maybelline. Naon merekna teh lah aya nu 50.000, aya nu 1.500. Tina lotre. Segala diterapkeun ibu sok gerakan tinggal di pamajikan. Rek ayeuna nyampakeun salaki datang, jeung rek ka pasar beda penampilan. Ka pasar mah sagala disemprotan. Parfum, Jessica Parker, Incanto, sagala. Salaki balik di sawah manaon nu disakuan Surawung. Kalau bau karedok. Ya Allah, lain ku halis anu alus, lain bibir pada bergincu dilipstikan, nu mahal nu murah diterapkan, tapi kumaha istri yang paling bagus. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Awas neng, jadi awewe parawan sing boga kaera. Keur ngaji naik di tiung sote. Balik ti dieu mah dialungkeun. Dahareud keun be jeung salaki mah ieu mah loba kaluar neng tipe tingkieu bari poek mapai kebon. Teu ditiung make baju rokna anu rok mini nu ketat, nu 2 cm deui kana sungapanana. Bajuna anu sekwilda sekitar wilayah dada. Bahaya. Sajabat tidoraka bahaya make baju seksi keluar ti peuting. Ya Allah, ayeuna sok loba orai kobra laliar ti peuting. Tuh orai kobra na ge di karopeah. Yakin, orai kobra di karopeah. Boro-boro nu ngora aki-aki peot ge ningali nu kitu mah hayangeun. Bahaya neng bisa dipacok ku eta orai kobra. Sakali macokna ge sok ngabahayakeun eta teh. Sing boga kaera tinggal ibu zaman ayeuna mah we teh. Seueur make tiung keur ngaji wungkul ini ka pasar mah ece make legging bari teu dimake gamis legging dipake ari bitis peot kalau juga legging celana lepet gegelun anjing awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina parawan da lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nembongkeun ping-pingna da make kolor akina majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur-luhur da hayang kaciri awas bujur awas neng tiung pake ece tiung pake punten bu lamun awewe di tiung wae saya awon mun awewe di tiung wae teh awon piraku keur dikeramas di titiung sok atuh mikir ece keur dikeramas diangir di tiung rek kumaha disampona awas ya sing punya rasa malu balikan deui ce bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi sok bekaskeun cinta karena dasi gitu dah. Siap bu? Cinta karena dasi. Awas temilu nyeri huntus ya. Ki mangpang aya ce. Da dina mingguan mah yakin Pak Ustad moal kikituan. Pernah tadi dina mingguan kikituan ce. Cinta karena dasi.
akan segera basi cinta karena gincu akan segera layu moal awet karena gincu karena dasi moal abadi nu bakal abadi cinta karena Allah. Bu ningali salaki kasep itulah yang kita harapkan, punya suami yang ganteng tampan. Alhamdulillah ya Allah boga salaki teh kasep ai koceplak teh salaki aja butut kubatur dihina boga salaki teh meni butut tapi karena cinta sudah karena Allah salaki kubatur disebut goreng patut ternyata ibu mah ya Allah salaki abdi kubatur disebut teu kasep salaki abdi kubatur disebut goreng patut cek abdi mah henteu Gusti salaki abdi eueuh deui pokona mah di Tanjung Anom nu jiga sahrukan pangkasepna ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu iwati salaki ece. Ya Allah disyukuri nu aya dinikmati anu aya sadayana ge da pamere ti Gusti Allah nu kasep da geus maot mah ditinggalkeun nu geulis akang sarua geus maot mah ditinggalkeun dunia harta banda dikantunkeun naon nu rek dibawa maot lain salaki lain anak lain dunia lain banda lain jabatan lain geulis lain kasep nu rek dibawa maot eueuh deui iwati amal urang lain amal soleh dan nu maotna oge urang jadi nu dibawa nage amal orang. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Ji cinta ka hade mata kebakeun ya Bu ieu panganten rumah tanggana sing runtut raud sauyunan cek bahasa urang Tanjung Anom mah kacai jadi baraseuh kacai mah kadarat jadi kadarat jadi garing bener eta eta 100 buat maneh jang. Subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Sholawat heula sareng sadayana sholatullah keluarkan suarana Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sekali deui sholatullah salamullah ala taha Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya sadaya jamaah doa namugi ijabah aminan amin. Iya sadaya jamaah doa namugi ijabah sing sarering angkat jaroh ka Mekah sareng Madinah sholatullah salamullah ala taha Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholawat neme hartosna ku abdi disundakeun sing tersering ibu angkat ka Mekah haji umroh sing dinasibkeun ku Allah. Ayeuna tadi yaum Arafah hari Arafah sanaos jemaah di Indonesia jamaah haji tidak berangkat dikarenakan ayeuna aya wabah teh jamaah anu nuju ibadah haji tos bade ngabujeng enjing bade ngalontar jumroh urang doakeun sing janten haji anu mabrur mabruroh. Ibu nu ngaminan ibu nu ngaduakeun sanajan teu boga duit da Mekah nu Allah Madinah nu Allah sing kayang daftar ka Allah ngadua tiap ba'da salat pasti ibu ti mana uai rezeki ku Allah bakal dibikeun jang ibu ka Mekah. Aminan. Hoyong sanes ibu ka Mekah. Tong ditinggali nisabna daina mah loba nu geus nisab tapi teu ka Mekah yakin nasib nu kuat. Abdi gaduh tatangga geus kolot ibu suami istri gaduh budak parawan geulis. Di mana si ibu eta, di mana si abah eta, lamun ningali syariat, mun bisa ka Mekah, teu boga ongkosna, teu gaduh icalen, teu gaduh tanah, teu gaduh kebon, teu bisa jual-jualan. Ngan meureun geus kayong-hayong ka Mekah, ternyata dikeresakeun hiji waktu budakna dikawinkeun meunang salaki anu beunghar ngan aki-aki. Kawin ka aki-aki beunghar ibu. Pas begitu kawin, eta budak jeung aki-aki diberangkatkeun langsung ku si aki eta, ku minantuna bisa berangkat ka Mekah. Mun syariat mah ti mana? Gara-gara budakna kawin ka aki-aki, inung bapana bisa ka Mekah. Hoyong sanes ibu ka Mekah? Oh, kawinkeun budak ka aki-aki. Tubikeun ka si aki itu tuh. Oh, bade di aki-aki hadapan buah. Bikeun ku aja ka si aki. Yakin ka Mekah moal aja budak pejet ku si aki. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sok sarang deui salatullah mullah ala taha Rasulillah salatullah
yasin habibillah putrana mugi solehkeun rumah tangga harmoniskeun rizkina mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sadayana moskan sholawat sifat barokah ku sholawat sifat nutu daramang nu hadir dina ieu tempat keluarga moga-moga panyakitna panyawatna diangkat deui ku Allah digempes deui ku kasehatan uril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sakali deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad cinta hiji modalna mawaddah teh cinta taralami manja sote ayeuna panggilan alus sote ayeuna keur kawin ibu geus kolot kieu mah geuning teu manja deui ngan aya modal nu kadua nu awet cep ian neng ayeuna nur sa runeng ti sanajan cinta natos teu aya nu kadua waroh mahkanya 100% cepian nyaah ka neng nyaah 100% ka cepian tapi punten bu neng lamun cinta jeung nyaah ayeuna 100% ketika hadir anak akan berubah tong geger jeung tong aneh nu tadina 100% nyaah ka pamajikan jeung ka salaki hadir anak leungit mah moal ngan gegedena 80% nyaah ka anak 20% ka pamajikan jeung ka salaki matak lamun salaki usaha sok aya bahasa ngabelaan anak pamaji leres bu tarasing nyebut ngabela pamajikan anak salaki balik ti panyabaan nu sok pangheulana dipangku ku salaki anak atawa pamajikan osok mangku heula ece tara da geus kurang kanyaah ka pamajikan mah bu ningali salaki baliknya bak nu ditaroskeun ku salaki pangpayuna anak nu pangheulana dipangku ku salaki anak bahkan ayeuna bapa wasim oge baheula neng runeng ti keur leutik tas balik ti panyabaan datang ka imah di lawang panto neng runeng ti calanana morosot da gede kanyaah ka anakna bapa wasim ibu langsung calana neng runeng ti diangsrodkeun da gede kanyaah tapi ka ibu daswi mah bapak ka pamajikan geus kurang kanyaah calana pamajikan nu geus bener ge diporosotkeun ada geus kurang kanyaah pak wajar geus aya anak mah ka budak gegedena ka pamajikan mah saeutik ngan henteu leungit mah eta awet kanyaah matak sok pak tingali pamajikan ari ageng kanyaah mah bu tong ambek bapak ketika keriweuh sok tulungan bantuan ulah ieu mah pamajikan keur ngahwapan budak porocot modal lain diurus nyarekan mah budak modal atuh ribut pamajikan teh leungeuna nu katuhu nyekel sangu nu kenca ngeupel tai rek ngawapkeun sangu rek ngalungkeun tai pabeulit sangu dialungkeun tai dihuapkeun ya Allah sok boga budak pak
pamajikan boga budak orok eueuh ka era Bu ngaburahilkeun ayeuna ece susu da budak bogowakan salaki teu bisa ngarerepeh dibere jagong beledug budak leutik mah moal daekeun dibere kejo bear komo naon atuh komo budak orok iwati nu bisa direpehkeun ku cairan nu bisa diadaptasi ku budak nyaeta ASI air susu cik ibu lamun boga budak ibu keur dipangku bari ibu teh keur dinu loba batur ngariung hek budak teh ceurik salaki aya gigireun ibu loba batur eta budak teu bisa direpeh bahasa bahasa ea eueuh hartosna ngan ibu surti nu jadi inung ece ngarti budak gogoakan naon hayang su hoyong nen ibu isin teu ngabukakeun teu da budak amih naon repeh sok dina mobil Lur Agung ini ibu kaditu ka Jakarta dina mobil Lur Agung pinuh penumpang ibu sajok jeung salaki bari ngais orok eta keur tengah perjalanan ngaganengkeun batur ibu burahil lol nyot am teu boga kaera nu penting anak bisa repeh ibu tara wantun ayeuna ngalesotkeun susu ibu lamun budak can ngalesotkeun sorangan leres Bu lamun tos resot ku nyalira ku budak ku karepna nembe ku ibu diomekeun deui BH teh eta lamun geus repeh budak ku ibu osok ditawarkeun ka supir ka kenek ka penumpang da eta mah anak unggul boro-boro ka kenek ka supir ibu gigireun salaki kabitaun hek salaki teh gogoakan budak geus repeh eta salaki ngagowak arek dibikeun ku ece paling ge dijiwir bibirna gaung sangerakeun meureun kitu da eta mah demi saha demi anak mata punten Pak cinta kanyaa awet tapi akan berubah lamun geus hadir seorang anak mata kade neng runeng ti tuh tingali bapak tingali aki jeung nini kunaon rumah tangga tepikeun ka ayeuna awet sabab aya modal warahmah kanyaa geus saling ti kanyaa yakin rumah tangga akan tetap nah sanajan ibu sare jeung aki-aki ngeunah gitu bapak geus kolot tumanina tumpak nini atuh aca tong protes da kawajiban eta teh lain panganten unggul taroskeun ka paajengan teu mandang kolot jeung peot teu ngora teu panganten ibu ari masalah ngaulaan salaki jeung pamajikan mah wajib Pak komo ibu diajak malam Jumaah Bu tong bahasa kagok malam Jumaah maehan salaki teh sarua jeung maehan Yahudi kitu saling kaulaan ieu mah salaki geus asup ka kamar jongjon we di dapur masak salaki mah geus dedehem aya naon atuh pada dehem wae ka dieu sampeurkeun mah kagok keur majuran kompor bawa jeung komporna ceuk ka kamar karunya babatukan wae taros ku ibu teh aya naon bapak atuh bet babatukan wae lain kitu mah ka dieu daerah aya budak kudu ngobrol temerakan mah naon urang maehan Yahudi pamajikan kaluak liuk nengan Yahudi eueuh ari mama kaluak liuk atuh da bapak nengan Yahudina mana ari si mama eta Yahudina dina jero calana mama subhanallah jam 8 menang 70 tepikeun ka jam 12 salakina nyaring deui majarkeun teh mamah keheul ka Yahudi geuat urang paehan deui menang 70 deui jam 1 jam 2 tepikeun ka subuh menang 7.000 ari salat subuh kaborangan atuh ti tukang imah di kanang hayam ngagerowan cek hayam betot ari tepek teh hiji deui tetangga bogaeun entog cek entog teh raos halo bapak tuh dak nyen budak teh sunat ngeunah nikmat ibadah lain jam panganten bapak ge kudu Bu saling kaulaan ieu mah rajaeun manja ka salaki panggilan meniayang papa aduh pedawe salakina keur loba duit ari keur loba duit mah meuni embeb geuleuh embeb ai suku jebrag duh meuni papa ai sampean roromehon cicing tukang ka kebon ka sawah mah abah we Pak lah tong loba pisan gaul teu pararuguh mun kitu sapertos pakuwu pantes ka mana Pap ngantor yang gaya ieu mah ka kebon ka mana Pap ngalajengkol yang pantes henteu yayang ka mana ngaramet Pap budak rek sakola dah papap dah mamam jika nu teh dipasantrenkeun matak naon mun kuluk salam assalamualaikum mas assalamualaikum Pak da kulantaran gaul lanceukna sidiran tuh rek sakola teh dah papap dah mamam dah diran has ibu kadeneng yuk cep sok modalan ami awet kanyaah ami awet cinta na nyaeta dengan cinta karena Allah mudah-mudahan panganten ibu ieu anu geus barari nu geus bararau jeung bararingung panganten anu baru mudah-mudahan rumah tanggina bahagia dunia akhirat
sakinah mawadah waroh mah runtut raud sauyunan mudah-mudahan barokah ieu pangawasan. Alhamdulillah Bapak Wasim ieu teh selaku kadus di dieu pangintennya punya mohon alhamdulillah Pak Kadus hajat di dia ngonangkeun tatangga nyumpingkeun baraya abdi dionang tebih ti Pangandaran luar biasa ibu penampiana di bumi segala diayakeun dongkap ka dieu cinteh jeung larutan penyegar Capake 3 disangka meureun abdi teh keur sariawan dia larutan penyegar Capake 3 meuni sagede nanahangeun ieu subhanallah ari panggung badag Cisusu mah teu kabeuli geuning nya cenah atuh da teu pantes tangga peuting kieu ku larutan mah. Kan anu biasa mah mun wengi kieu bari tiris mah kunaon Bu? Susu, kopi gitu. Bapak ge panuju ngaropi. Itu ibu osok ngopi osok nyusu. Disusu itu. Alhamdulillah disayogikeun panggung sapertos kieu. Salaresna upami ngonang abdi deui mah Bu panggung teu kedah kieu. Ieu mah terlalu megah, terlalu mewah. Abdi sok curiga lamun aya panggung jiga kieu jigana ieu teh tas aya pongdut. Sok aya di dieu pongdut? Taya. Naon ari pongdut teh, Ceu? Lain ari pongdut teh jelema ompong gendut neng subhanallah ya alhamdulillah ketanglah da mayar pongdut mah mahal ibu kudu puluhan juta komo ngonangkeun bintang tamu artis pantura mah mending kene pangaosan kana pangaosan mah duh ya ge Pak Wasim oge ka abdi teh meuni nawar wae nya ari ngaji kudu lila bari rame ari amplop lemah pret ari bajarkeun teh cenah sing rido atuh Bu Haji lamun teu rido ge moal ka dieu nya atuh cenah tong ngajang gede di buruhanana ka abdi mah anggap we baraya kitu nyebutna aya cek abdi teh mohon maaf Pak Wasim sorry ya keur kieu mah Pak Wasim eueuh dulur eueuh baraya da abdi mah usaha bayar we sing gede tapi kan kita da Pak Wasim teh kadus atau ibu mingpin sakadusunan di dieu yakin ayeuna hajat pasti Pak Wasim teh jelema eling teu eling tuh tinggal ibu tena menikat maweh mewah tuh tinggal ibu pelaminan lagi kursi lagi gagah di tengah tena ayah sayang odeng ngagayot gerak tengah ayah odeng ngagayot subhanallah yuk panggung gagah ya teh kikian teh pangna kikian ge Pak Wasim teh eling cek ibu elingan cek abdi mah teuing da engke eling henteu na Pak Wasim keur abdi mah kumaha mere gede jeung leutikna kitu mun mere gede berarti Pak Wasim teh eling mun merek letik berarti teu gede na teu sopan ka kadus nyebut teu eling sia subhanallah mudah-mudahan ieu pangaosan ageng mangpaat sinareng barokahna abdi bade teras ngabujeng wangsul ibu enjing teras ka Sumedang piduana salamet oge ti Sumedang abdi bade langsung ngabujeng ka Jakarta alhamdulillah Pak Kuwu salami kamari pandemi 5 bulan abdi jadwal hampir 150 titik di cancel begitu new normal alhamdulillah dugikeun ka ayeuna teu acan liren bahkan luar biasa meureun janga gantian anu kamari 150 tempat alhamdulillah abdi dionangku ayeuna Siti Nurhalisa ka Malaysia doakeun ibu alhamdulillah Siti Nurhalisa bade ngayakeun acara hajatan syukuran keponakanana bade dihitan nyaeta si Upin jeung si Ipin kapan orang Malaya ya anjang meuli di Bandungan sama ruk bener maran aduh nuhun kata moal Pak Kuwu abdi wengi anjing karesan di bada asar enjing di Sumedang wengi enjing masih di daerah Kuningan di Lur Agung alhamdulillah nuhun mudah-mudahan pangaosan ieu ageng manfaat sinareng barokahna Betamina kanggo Bapak Wasim beserta Ibu Daswi pengorbanan mantena sing dijantenkeun nilai ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Ibu nu angkat ka dieu abdi sami nu saja silaturahmi ka dieu mudah-mudahan barokah urang silaturahmi ngiring ngabingahkeun ka sohibul hajat urang ku Allah dipanjangkeun umur bari deet rezeki ya robbal alamin. Luar biasa bangga abdi ka Pak Wasim lain Pak Wasim teu mampu ngonang wayang lain Pak Wasim teu mampu ngonang artis pantura tapi kunaon geuning ku pangajian ternyata Pak Wasim mendambakan satu riungan syukuran yang dimuliakan oleh Allah sabab lamun syukuran ibu hayang dimuliakan ku Allah saur dina Al-Quran amaro bisodaqoh lebetan hiji ku sodakoh ternyata Pak Wasim tos masihan tuangeun leueutkeun ka ibu nu kadua amaro bima'ruf dilebetan ku pangaosan Pak Wasim tos ngonang abdi ti Pangandaran engke deui mah punten ka dieu abdi margi tos 2 kali saha wae anu bade hajatan bade pangajian mauludan rajaban tos tongonang deui abdi kunaon karunya ka panitia karunya kanu hajat abdi tebih ti Pangandaran ngonang tinu jauh teh karunya resikona gede sodako saeutik era gede eueuh tos we lah Pak Ustad mangfaatkeun ngan bilih wae keukeuh kapaksa sanes waktu hoyong deui ngonang tinu jauh mubalig ulah saha-saha deui Bu abdi we ti Pangandaran
gitu. Ih, ami teu putus silaturahmi gitu. Da hoream atuh kaasup kana layan hulul jannata qatiun moal ka surga jalmi lamun mutuskeun silaturahmi matak lamun abdi tadi onang deui ka dieu nu panggeulana doraka kepala desa. Naudzubillahi min dalik. Eta tilu islahin bainan nas, ternyata subhanallah tilu unsur ieu tos aya dina riungan syukuran pawasim. Sodako aya, pangajian aya, silaturahmi aya, tapi mohon catatan pawasim jangan ayeuna mengharap keuntungan tinu nyamungan tina sagala rupa hayang untung moal bisa jadi nu dimulyakeun ku Allah, tapi tujuan ibtigha amaradotillah karena Allah. Lamun tujuanna karena Allah, semua yang dikorbankan baik pengajian, sedekah, silaturahmi, insyaallah fasaufa nu'tihi ajran azima. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana Cipeujeuh jalan Kabihbul meuli kupat di abonan pepeujeuh pami warangsul ulah ngupat ka awonan buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an. Buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan. Aminan. Buah kaliki meserna di parapatan mun pawasim ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Amin tong kalasuri. Nah, terima kasih atas dukungannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mohon muliakanlah para ulama, muliakanlah para aparat nu mimpin ka urang dengan tujuannya benar. Terutami al ulama warasatul anbiya, ulama warisan para nabi. Tos teu aya nabi, ayeuna aya kiai. Cinta ka ulama sarua jeung cinta ka nabi, cinta ka nabi sarua jeung cinta ka Allah, cinta ka Allah dakhala jannah. Man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhala jannah. Tongkah dilecehkeun ka kiai, ieu ibu aya budak di pasantren, ece boga budak di pendidikan agama, daek masantren, ibu tong gengsi budak di pasantren, ece tong nyeri hati aya budak di pasantren, bapak tong nyeri hati lamun budak keur di pasantren dihina ku batur. Justru santri ayeuna nu keur masantren adalah mutiara yang tersimpan untuk di masa yang akan datang. Hidup santri. Zaman akhir zaman isukan bu jelema bakal sadar tina kabodohana, hayang salat teu apal ilmu salatna, hayang wudu teu apal ilmu wuduna, rek ibadah teu apal ilmuna, naroskeun ka kiai nu ti payun tos teu aya, iwati ka santri nu ayeuna budak ibu keur di pasantren. Cintailah ulama, yuk acungkeun panangan sadayana nu katuhu bu, kadiekeun, kaluhurkeun, sok kaluhurkeun Kang, bau kelek tawa geuning teh dikaluhurkeun, sok kaluhurkeun, goyangkan tangannya ke kanan dan ke kiri, cintai gu ke heula. Cintai guru kita, cintai para ulama kita. Yuk ibu angkatkan sadayana. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Sekali deui man ana bayangkan tangannya ke kanan dan ke kiri. Kita bangga masih ada guru, masih ada kiai. Mohon banggakanlah seorang guru, cintai para ulama, cintai kiai. Ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi sallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi sallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ayeuna nuju beredar ibu, nuju viral seorang ada yang membakar naon bu? Foto Habib Rizik. Subhanallah, seorang Habib dihinakan, duriyah Rasul dihinakan. Ternyata Allah memberikan, ditingalikeun karomahna beliau teu teurak ku seuneu. Cacak fotona komo jalmina, matak tong gagabah bu ka ajengan teh, matak tos bu tong ngonang deui abdi kiai we nu aya di dieu nya bunya. Abdi mah misagala dibikeun tuh mending keneh ka pa ustadkeun larutan mah. Da abdi mah tara ngan bisi pa ustad tara kana mobilkeun we. Atuh sok geuleuh Pak abdi mah ari masyarakat ayeuna nu satempat ari ajengan anu aya menikat disiekeun. Ai nu saliwat mah abdi ge diteleponan, dijemput, diugung-ugung, datang ka dieu sagala disuguhkeun. Di bumi mah komo bu, sagala aya, jaba cek meja balik rek di bahanan. Pak Ustad nuju ngawuruk ibu, yakin datara dibere larutan ieu.
Laras Bu, padahal nusok ngurus jenazah nu ngawuruk mata eta lain abdi. Mata mudah-mudahan Pak Ustad sing panjang yuswana berkah yuswana enggal gaduh keturunan amin ya robbal alamin. Sakitu nu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Ai'ah Muhibbah atas ilmu yang telah disampaikannya. Semoga bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Dan acara selanjutnya yaitu penutup dan doa. Untuk doa dipersilahkan kepada Ustadz Atoridun. Mungkin sekian dari saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon ditawakuf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa lil batihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha. As'alukal barakah wa syafah. Khususan ila hadati min bihadal majlis as'alukal barakah wa syafah wa sulim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa muhrina wa lana Muhammad wa sallim ala radiyallahu ashabi rasul ba'in amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yang mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kam ya magil jalal wa sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa qu'udana wa ya Allah ya Rasulullah Allahumma nas'aluka iman nafi'an wa qalban khashi'a wa waladan shalihan wa rizqan wasi'a wa taubatan sabran jamila. Ya nur nur ya alima ma fi sudur akhrijna wa jami'a muslimin minadh dhulumat fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina min hajat wa tutahsin sayyiat wa tarfa'una biha ila ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi kulli dain wa dawain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi kulli dain wa dawain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi kulli dain wa dawain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus